sastra Sunda ngabogaan mangrupa wanda. Salah sahijina aya nu disebut sesindiran anu asup kana sastra lisan. Sesindiran teh asalna tina kecap sindir anu ngandung harti, omongan, atawa ceritaan anu dibalibirkeun henteu togmol. Duyujeng eta dina sastra Sunda anu disebut sesindiran teh nyaeta karya sastra anu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Dina sesindiran eusi atawa maksud anu dikedalkeun teh dibungkus ku cangkangna. Wangunan sesindiran teh kauger ku Purwakanti, jumlah engang dina padalisan jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Kukituna sesindiran teh kaasup kana wangun ugeran atawa puisi. Upama ditilik tina wangun jeung cara ngebrehkeunana, sesindiran teh bisa kabagi jadi 3 golongan. Nyaeta kahiji rarakitan, kadua paparikan, jeung katilu wawangsalan. Rarakitan nyaeta sesindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Eta cangkang jeung eusi teh pada papak di puhuna atawa disebut mindoan kawit. Salianti eta antara cangkang jeung eusi teh kudu sasora sarta Murwakanti engang panungtungna dina unggal padalisan atawa disebut oge laras wekas. Tapi laras wekas anu aya dina sesindiran mah nyaeta laras wekas anu kaselang heula siga pacorok. Ari jumlah engangna dina unggal padalisan aya 8 engang. Jumlah padalisan dina sapadana mangrupa bilangan lengkep. Satengahna cangkang jeung satengahna deui eusi. Kiwari anu populer teh rarakitan anu sapadana diwangun ku 4 padalisan. 2 cangkang jeung 2 deui eusina. Pek perhatikeun conto rarakitan ieu. Mun teu tulus kapaseukna, kapancirna oge hade. Mun teu tulus kalanceukna, kaadina oge hade. Nah, rarakitan ieu diwangun ku 4 padalisan, 2 cangkang jeung 2 deui eusi. Padalisan kahiji dina cangkang dimimitian ku kecap mun, sarua jeung padalisan kahiji dina eusi. Padalisan kadua dina cangkang dimimitian ku kecap ka, sarua jeung padalisan kadua dina eusi. Hartina cangkang jeung eusi teh pada papak puhuna saperti rakit. Nu matak disebut rarakitan. Bisa oge disebutkeun cangkang jeung eusi teh mangrupa Purwakanti mindoan kawit. Ayeuna tengetan engang panungtungna. Engang panungtung padalisan kahiji dina cangkang nyaeta na. Murwakanti jeung engang panungtung dina padalisan kahiji dina eusi. Engang panungtung padalisan kadua dina cangkang nyaeta de. Murwakanti jeung engang panungtung padalisan kadua dina eusi. Jumlah engangna dina unggal padalisan aya 8 engang. Ditilik tina eusina, rarakitan teh bisa digolongkeun kana 3 golongan. Nyaeta rarakitan silih asi, rarakitan piwuruk, jeung rarakitan sesebret. Rarakitan silih asi nyaeta rarakitan anu eusina silih asi, cinta atawa birahi. Contona, daek soteh ka Cikoneng, ka Cisitu mah teu purun. Daek soteh ka Nyi Oneng, kanu itu mah teu purun. Rarakitan piwuruk nyaeta rarakitan anu eusina piwuruk atawa nasehat. Contona, lamun hayang nyieun pager, kudu daek parca paku. Lamun hayang jadi pinter, kudu daek maca buku. Rarakitan sesebret
nyaeta rarakitan anu eusina banyo atawa lulucon. Contona, majar maneh cengkeh koneng, kulit beuteuy dina nyiru. Majar maneh lengkeh koneng, kulit beuteung mani nambruk. Kecap paparikan asalna tina kecap parek, nu hartina deukeut. Nili kana wanguna, paparikan teh meh sarimbag jeung rarakitan. Bedana, paparikan mah henteu kudu papak di puhuna, atawa mindoan kawit. Tapi ukur deukeut sorana sarta murwakantina dina unggal padalisan, atawa purwakanti laras wekas. Lebah jumlah padalisan dina sapadana jeung jumlah engang dina unggal padalisana henteu beda jeung rarakitan. Contona, boboko ragrag di imah, ninggang kana pileuiteun. Mun bogoh montong kase mah, ari anggang sok leungiteun. Cau naon, cau kulutuk di juru. Bau naon, bau hitut nu juru. Paparikan di luhur diwangun ku 4 padalisan, 2 cangkang, 2 eusi. Padalisan kahiji dina cangkang padeukeut sorana jeung padalisan kahiji dina eusi. Kitu deui padalisan kadua dina cangkang padeukeut sorana jeung padalisan kadua dina eusi. Sora tungtung padalisan kahiji dina cangkang murwakanti jeung sora tungtung padalisan kahiji dina eusi. Kitu deui sora panungtung padalisan kadua dina cangkang murwakanti oge jeung sora panungtung padalisan kadua dina eusi. Wawangsalan teh nyaeta karangan anu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna tara ditetelakeun, kudu diteangan tina bagian eusi. Wangsal teh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi tea. Tengetan geura conto wawangsalan ieu. Klub main bal Maung Bandung tos nasib kedah paturai. Wangsalna nyaeta Persib. Dina wawangsalan anu disebut cangkang teh padalisan kahiji. Ari eusina padalisan kadua. Dina contoh tadi, aya kecap Maung Bandung dina cangkangna. Naon ari Maung Bandung teh? Jawabana kudu diteangan dina eusina. Dina eusi aya kecap nasib. Teangan kecap anu deukeut jeung nasib nu mangrupa jawaban kana Maung Bandung. Ari anu murwakanti nyaeta Persib. Jadi, eusi wawangsalan tadi nyaeta Persib. Nilik kana wanguna, wawangsalan teh diwangun ku 2 padalisan. Sapadalisan sindir, sapadalisan deui eusi. Jumlah engang dina unggal padalisan nyaeta 8 engang. Dina omongan, tampolana wawangsalan teh ngan disebut sindirna wungkul. Sabab anu dibawa nyarita dianggapna geus apal kanepi eusieunana. Umumna dipake mamanis basa, tur anu dipakena oge lain harti wangsalna. Tapi kumaha anu kauni dina bagian eusina tea. Sakitu wae anu kapihatur, pungkasna mah sisindiran ieu teh mangrupakeun salah sahiji sastra lisan anu wajib dimumulai ku urang salaku urang Sunda.